Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu kidam kaasup salabiyah. Ari sifat salabiyah teh ta'rifna anu jadi sifat eta ku eueuhna. Nuka asuk salabiyah eta lima kidam bako mukhalafah cek ulama. Qiyamuhu binafsihi ka'ofatna wahdaniyah salabiyah kalimana. Kidam jadi sifat aya kawitna bako jadi sifat aya tungtungna. Mukhalafah teu aya sarufana. Qiyamuhu henteu butuh ku malukna. Wahdaniyah teu aya bingbilangana atuh kabeh jadi sifat ku eueuhna. Margi kidam kaasup salabiyahna kacabuti Allah makulat matana. Patarosan ti iraha ka pangeran jeung sakabeh makulat mata jawaban. Tadi kamari bareto heubel pisan sore isuk atawana bajaga pisan. Salabiyah Sundana teh eta nyabut pedah kabeh makulat mata kacabut.